Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim. Kantu naon hancana ruba umrin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-248. Ruba umrin, seueur umur, ita saat anu jembar, naon amaduhu, mangsana itu umur, ayogoyatuhu tegesna pirang-pirang tungtungna umur, wa azminatuhu jeung tegesna zamana umur, wa qolat tapi saeutik, naon amdaduhu pirang-pirang paedahna umur, bi fathil hamzati kalawan patah hamzahna, ae pawa iduhu tegesna pirang-pirang paedahna umur, wadalika tah ari itu nu parantos ditutur umur panjang seutik paedah eta nu ditutur. Eta ka'amalil ghafilina seperti pirang-pirang amalna jalma anu guplah kabeh anillahi ti Gusti Allah. Al-mustagilina anu riweuh kabeh katungkul riweuh bisahwati nufusihim ku pirang-pirang kahayang pirang-pirang nafsuna itu si ghafilin. Fa innaha mangka sanya-nyana itu amal, wa ingkanat sanajan kabuktian itu amal eta tawilatan panjang fil hisi dina dohirna, pahia mangka ari itu amal eta qasirotun pondok fil makna dina hakikatna. Likillati amdadiha karena saeutik pirang-pirang paedahna itu amal. Ijita kedua ina waruba umrin jeung saeutik umur, ya mah saeutik lah ulah loba mah aya ruba teh ditaklil aya ditaksir sebab kejadianna saeutik mah saeutik umur qalilatin anu saeutik aya kejadian saeutik. Naon amaduhu mangsana itu umur, kasiratin tatapi nawoba naon amdaduhu paedahna pirang-pirang paedahna itu umur.
Wadhalika ta ari itu umur saeutik tapi loba paedahna eta ka a'mari dzakirina sapertikeun pirang-pirang umurna anu areling kabeh. Ayeuna mangka senyana itu a'mar wa in kana sanajan kabuktian itu a'mar eta qasiratan pono pisan dina dohirna paya mangka itu a'mar eta tawilatun panjang maknan dina hakikat likasrati amdadiha karena loba pirang-pirang faedahna itu a'mar. Wadzalika tadi tulis ditutur umur pono tapi faedahna seueur. Wa aritu dalik eta makna barokati makna barokah fil umri dina umur. Ta eta mana berkah umur. Matak sok aya geuning doa muga-muga diberkahkeun hirup jeung kahirupan. Ta eta ari hirup umur, ari kahirupan perkara anu araya dina hirup. Macul berkah dagang, berkah rezeki, eta berkah kahirupan derten. Dina sejo hirup nu araya arurus, tak gitu maksud. Mata lu aman deet gampang. Mesti nyuhunkeun berkah umur, berkah hirup jeung kahirupan. Mun sakitu. Ringkas tawaduan. Kama seperti perkara tulikeun logatna heula. Hari tadi baca logatna geus pajar menang ngarang ngobrol. Menang ngarang sorangan maksudna ge ieu ge meunang anggit ngan musonif yang batur nyaritakeun ilmu batur. Yati nu datang itu mah lil musonif ka ki musonif. Itu seperti perkara datang ke musonif. Eta berkah umur. Papawa idul umri. Mangka ari pirang-pirang faedahna umur. Eta layalzamu teu misti. Naon antakuna yen kabuktian itu fawaid. Eta ala qadri amadihi. Netepan kana ukuran mangsana itu umur. Itu ay azminatihi netepan kana ukuran zamana itu umur. Wabi hasabiha jeung tegasna ukuranana itu azminah. Bal qad yahsulu balika terkadang hasil li sahibil umril qasiri kanu ngabogaan umur pono minal fawaidi tina pirang-pirang faedah non ma perkara layak sulu nu hasil itu mah liman kajalma waritu man eta atul leuwih panjang min tibatan man bi adafin mudha'afatin kalawan pirang-pirang tikla anu ditikal-tikal. Tos sakitu da sahikmah ya nyaritakeun umur sakabeh ge jalma aya umuran. Mata hirup mun umuran mah hirup. Umur teh waktu hirup. Segala perkara di dunia aya umurna, matak segala perkara aya waktuna. Urang boga budak aya umurna. Boga duit aya umurna. Boga hirup aya segala perkara aya umurna. Ulah kieu nah duit aing celung umur. Kudu aneh. Muli gelas arek teh pupus ka karasa poe anyar-anyar pupus henteu da geus umurna segitu kan. Jadi segala perkara nu aya di dunia aya umurna. Teu bisa ngalewatan umur, maju sak detik, mundur sak detik teu bisa. Gitu. Itu nyaritakeun berkah umur ya. Bila dua orang yang berkah umur. Hikmah ka 200
cirian nyoritakeun berkah umur atawa umur anu berkah. Saur Kiai Musanif kieu umur kabagi dua langsung we mara tere paham. Kahiji umur panjang tapi berkahna saeutik. Nah, ieu ruba umrin itasaan. Ieu logatana mantosan. Mang pirang-pirang umur ieu mah loba kejadian ini. Lolobana umur panjang berkah saeutik. Ada orang kebagian didinya. Moga-moga ulah, amin. Matak ribu-ribu ngaji ge mung kadinya asupna. Nah, kabagi dua jalma teh umur teh. Umur panjang berkah gitu. Mana umur panjang berkah saeutik? Nah, tadi faedahna saeutik. Ka'malil ghafilin. Halusna mah ku rawe lah kulamil ka'amaril firin gitu. Duka salah nyetak, tidak musalib masalah. Seperti umurnya jalan loba poho. Panjang umurna mah 150 tahun umur. Mun elingna ngan satahun, 148 keplah. Aduh. Silaka eta mah. Kunaon make teu berkah make poho? Kunaon teu berkah poho? Jadi atuh umur teh ngitung berkah nanti elingna. Nah urang dina umur loba eling loba poho. Ah, bisa ngajawab sorangan langsung teu keur jawab. Pagawean poho. Siji. Tanyakeun kunaon sebab kunaon loba poho. Padahal urang hirup ge dibere hate ku Allah. Ya, gaduh hati ente sedena. Aduh. Ari hati teh pemimpin, cek Rasul. Jadi awak urang gerakna kumaha teh. Mun hati jahat gerakna kana jahat, mun hati alus kana alus. Ah gitu. Ari sifat hati kumaha? Tuluy-tuluy ari urang teh eling. Berarti hati teh aslina teu dohir. Kunaon cing? Teu bisa ngadohirkeun aslina tingkah hati. Karena kahalangan ku kakuatan syahwat nafsu. Nah eta. Jadi atuh urusan ayo ujung-ujung lama teu beres hirup teh nafsu. Mata pantas cek ahli tasawuf lamun hayang bagja dunia akhirat hirup kudu sanggup beberes urusan nafsu. Jadi itu gampang mikir nanya, hayang selamat dunia akhirat, hayang bagja dunia akhirat, itu kudu neangan naon. Minta tulung ka Allah supaya ditulungan pikeun ngelehkeun nafsu. Nah, sekitu. Bodoh nafsu eleh bagja. Pinter nafsu eleh jadi guru mursyid. Bodoh nafsu eleh jadi murid sodik. Cek Rasul nu salamat manusia ngan dua golongan, al alim wal muta'allim. Wa ghairuhu ma bodoh tedek ngaji hamajun. Pinter terjadi guru mursyid sebab terjadi teberes urusan nafsu. Hamajun. Fakir hamajun beunghar lamun teu selesai urusan atuh dikitu mah lain masalah fakir jeung beunghar, lain masalah bodoh jeung pinter. Masalahna hiji nafsu teu selesai urusanna. Eta jalan tikus ka Allah. Ieu mah yang jadi waliullah ngalalar heula jarmatkeun hese. Geus puguh otak belet. Tu kudu kelas kiai heula muru. Jadi tukang ngaji gak jadi waliullah. Jadi jalma bodoh bisa jadi waliullah? Bisa. Asal jadi murid jadi sing pinter gitu jadi guru mursyid mah hamajun kan. Jadi nu paling teu beres teh
karena teu beres urusan pinter-pinter siapa sholat teu daek. Teu beres urusan nafsu. Urang himahna kanu hina karena teu beres urusan ori kana ulin ciki, ori kana sholat mun. Karena teu beres urusan Ari mudun jeung nanya kampang mana? Kampang mudun. Mudun mah teu kudu make tangga. Lompong mudun. Ari mudun kahana kaluhur. Aya mudun keluhur. Ari mudun kah? Ari nu hanap taat atau dosa? Nu teu beres urusan nafsu gampang migawe sabab jalanna mudun. Mudun mah pereh kitu mah. Teu kudu diajar mudun. Maksiat teh hina nu matak lamun hate dipingpin ku nafsu gampang migawe dosa kan. Tak aneh lamun kana doreka mah gampang, kana kagorengan mah gampang. Lamun kana alus taat luhurana. Lamun arek naekan taat berarti nanya, matak dina Al-Qur'an falak tahamal aqabah wa ma adraka mal fakfurqa. Nah. Ka surga mah nanya rumpil jalanna. Jabal obegalna ongko. Mata kelangkan nu hayang ka luhurna ieu. Aya nu hayang teu indit. Aya nu indit teu na lobana mah. Nu nepi saeutik. Oh kan. Pai ngana salat mah hese. Rek taat mah he. Sabab ari taat mah luhur. Rek maju ka luhur naon? Tata nanya. Dinisbatkeun ka anu teu selesai urusan. Tapi kalau seminggu selesai urusan nafsu mah teu sulit. Ngemanyak tadi teh sulit. Karena naon? Ditulungan ku sabab eling ka al. Nu ditulungan ku Allah nu eling nu eling. Nu eling. Apa? Matak di mana hayang nepi ka luhur kudu kahijina eta eling. Nu eling teh tahu diri. Eling. Apa kan diri teh lalaki awewe? Lamun jalma teh nyaho aing teh lalaki teh awewe teh nyaho diri eta. Teu nyaho ieu diri geus boga dijieun ku Allah, rasana aing nu boga diri. Iraha ente nyieun diri. Iraha ngahirupkeun diri. Iraha boga hirup. Kungsi nyieun hirup sehingga boga hirup. Kungsi boga nyieun kuat sehingga boga kuat. Kabeh nu iri mah teu boga naon? Ta eta eling ngaranna. Temen lempang aing lu bisa lempang teu nah kitu. Eling kelain subhanallah tasbih. Ari lempang aing ke subhanallah sabapa belum. Ka terminal dibawa subhanallah. Kamu bawa tasbih. Tapi lempang aing lu bisa. Oh, eling teh. Matak jadi tulungan ku Allah lempangna. Nah gitu. Mikir maka dia mah udah jauh-jauh. Nu matak rek balik ka Allah kudu ngaji johar makmulan teh. Mikir lu beta teu. Cuman kayak bab ilmu di bahasana. Anu mah bab umur heula sama beli bab umur. Jadi nu matak goplah teh riweuh hatena ku syahwatna. Jadi aslina hate teu dohir. Gitu. Kuatama ti kucelapkeun letak. Jama tu kucelapkeun letak rupana kecil teu. Teu kecil ka. Setting saha ieu teh. Padahal bapak urang. Mentak jalma nu teu selesai urusan nafsuna teu katingali aslina pinter teu katingali pinter. Pinter padahal mah juga nu bodoh lakunan teu selesai urusan hiji kan. Jadi ayeuna mah tuh hirup teu bagja dunya akhirat lain peda bodoh, lain peda fakir, peda teu selesai urusan situ. Nu fakir teu kudu mikiran pinter,
Ngan dari hayang halus. Ngan di mana ku Allah ditasis fakir, nggak fakir terkenal. Namun ku Allah ditasis bodoh, nggak bodoh terkenal. Nu fakir dicukupkan, mamluk letik, manpun badak. Nu bodoh dicukupkan, kajian bodoh, ku Allah didekatkan. Jeung jalma anu jadi guru mursyid, di mana teu nyaho tinggal nanya, di mana teu nyaho tinggal nanya apa. Matak salamet ke bawah ku guruna. Matak Imam Al-Haddad meringkas, idza wajadtal mursyid tasililallah. Panggil jeung guru mursyid nu ya. Boga ATM mah beung harsing boga naon kitu dieu. Mun 100 juta segitu-gitu nah, beter mah 1 juta boga duitna 5 miliar na ATM. Beunghar mana sih? Jalma bodoh boga guru mesti diadakeun jeung guruna. Hirup babarengan jeung guruna, geus pinter hakikatna mah, geus teu kudu mikiran pinter. Tinggal selesai urusanna. Sabab lamun jadi murid guru mursyid, teu selesai urusan nafsu, mun nok kacingcalan. Disileung-leungan ngan teu megar. Sebab naon? Salah nih, kacingcalan itu salah niat. Murid guru mursyid itu selamat sama wali guru. Tapi teu milu selamat nang. Tuk aku murid. Kunaon teu nyambung rohanina. Sabab teu nuturkeun perjalanan guruna. Seetiknya kan. Ayeuna moal puyang hirup mah. Ieu mah. Hayang bagja hirup kudu kacumpunan heula ka hayang. Puguh neangan keur nyumpunan nafsu teh justru jadi sabab kusut hirup. Salah rumus hirup. Mun aing kacumpunan ka hayang, tangtu bagja hirup. Bohong mah. Naon sababna? Nikmatna nafsu dina kacumpunan ka hayang sakedeung. Sabab sifat nafsu mah besenan. Ya, meuli baju sekali make mung make tuna eta nafsuna kuat. Nu teu pati kuat nafsuna dipake we setahun eta mah. Nu penting berkah. Ya tagana we setahun. Nu penting ketutupan aurat, ulah hina cek ukuran kehidupan ulah. Ya, ulah ngahina-hina ka, buka dihina-hina ulah. Nu wajar. Itu ulah ngahina-hina ka. Painah wa in kanat tawilatan fil hisi fahiya qasiratun fil makna. Sanajan panjang umur 150 tahun tapi bertahan saeutik mah paedahna saeutik. Paedahna saeutik. Umur urang sabaraha tahun? 70 tahun. Ari batur umurna Ciso. Imam Nawawi sabaraha umurna? 45 tahun. Ciso. Kamari Imam Syafi'i seberapa umurnya? Hah? Poho nyatet nanti? Mata poho dia wah, mata kudu mau HP oke di dasar. Bisi modal tidak sirah, tanean ku HP. Ku buku tanean ku HP. Aduh masalah letik mau otak kudu loba pananena. Ku jago lamun sepuluh dicaritakeun apa kabeh katalar. Tah eta mah gede otakna. Miliaran sel otakna. Aduh udah letik gitu, ayana sok pakai kemari. Oh 45 tahun Yuswana teu kungsi kawin kita ke rumahna an batur teu gede yang kawin ilmu katungkul ku ilmu tapi kata ingat kana kamu. Oh. Saya tak Imam Nawawi. Lain mujtahid mutlak, bedi eta mah. Imam Nawawi. Pupusna ge tahun 670 genep. Oh. 670 genep. Kasub ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin. Kasubna. Namun 700 tahun ka dia sabada Rasul ulama mutaakhirin. Berarti eta ulama mutaqaddimin. Na alif kitabna siswa. Seberiji.
Ulah anu gede itu kan. Syekh Nawawi Banten Tanara 107 kitab anggitan. So. Imam Syafi'i sabaraha anggitan? Umurnya 54 tahun. 113 kitab naklif kitab. Ori kitab nanti borada kitab. Maka bawa ku budak ditanggung. Al-Um seberapa jilid Al-Um. Mukhtasar Muzani, Al-Buwaiti, Al-Imla. 4. Diikhtisar ku Imam Haramain. Ikhtisar ku Imam Haramain dah. Ikhtisaran Imam Haramain diikhtisar ku Imam Ghazali. Jadi kitab wasit. Tidak wasit ikhtisar dari jadi wasit. Tidak wasit jadi wajiz. Tidak wajiz jadi muharrar. Tidak muharrar diikhtisar ku Imam Nawawi umur 45 tahun tadi. Diikhtisar jadi kitab Minhajut Talibin. Hebatnya Imam Nawawi. Lain mujtahid mutlak, lain. Apa? Tak berkah umur batur begitu. Kurang 20 tahun can naklif. Aduh, ya. Astagfirullahaladzim. Tina kitab Muharrar diikhtisar ku Imam Nawawi 45 tahun. Coba. Jadi kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin teh anggitan Imam Nawawi ngaikhtisar tina kitab Muharrar kenging Imam Ghazali. Imam Ghazali teh ulama dina tahun 505. Imam Ghazali. Ashabul wujuh. Cek sawarehna mujtahid madhab. Cek sawareh cek sakalama lain ashabul wujuh. Kalau mujtahid teh aya 3. Mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Mujtahid. Kayak orang ditongengkeun kurohina setik. Mau mungkin diriwayatkeun, ngarah apal hebatna ulama. Ulah disangka ngaji teh gampang. Nepika nyepelekeun kana ilmu. Matak saking hebatna ilmu batur marek ngaji sampai sebuting cicing we nunggu. So penting ilmu. Ibnu Hajar, sehebat Ibnu Hajar. Boga murid Imam Zainuddin nu naklif kitab Fathul Mu'in. Murid Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tengah istinbat hukum Quran jeung hadis. Eueuh kemampuan. Lain mujtahid fatwa lain. Tenarje. Sa Ibnu Hajar, segede Ibnu Hajar jeung Imam Romli ngan ukur sekadar pencatat. Tukang nulis wae dina ngaji mau kudu hebat segede Ibnu Hajar. Orang mau bisa nulis. Nulis bilang guru untuk apa nyalahan. Guru mau kemana, ya mau ke dia. Nah, mata kalau ngaji kudu ditulis ya ku guru dah bisa nulis. Saking hebatnya ilmu ulama pencatat segede Ibnu Hajar. Sokan. Keberkahan ilmu batul. Sabaraha kitab anu ditaklif. Eta Syekh Nawawi Banten Tanara 107 kitab. Oh. Anu bedia teh. Ibnu Hajar ulama dina tahun 1000 hiji. Ulama dina 1000 hiji. Ibnu Hajar teh murid Abu Yahya Zakaria Ansori. Abu Yahya Zakaria Ansori awal anu nganggit kitab Jami'ul Mughni. Ieu mah Abu Yahya Zakaria Ansori nu kadua. Nu lahir dina tahun 823.
Muridna teh Ibnu Hajar jeung Imam Romli. Ibnu Hajar ulama fakir, Imam Romli ulama beunghar. Wajikanana untang unggal tungtang tungtung teh make gengge. Matak ali lompong kuramjang. Imam Romli mah beunghar. Beda ulama ge aya beunghar aya fakir. Teu bisa disalahkeun. Tah gitu. Zakaria Ansori, Abu Yahya Zakaria Ansori nu kadua guru nate Ibnu Mukri. Nga ikhtisar kitab Raud. Itu tulis ku Imam Nawawi eta kitab diikhtisar deui. Ka dieu. Diikhtisar ku Abu Yahya Zakaria Ansori jadi Aslal Matali. Imam Nawawi pangkat wali kutubna keur sakaratil maut. Oh, dina kaoliaan mah aya nu pinter dina kaoliaan mah teu sabaraha. Aya anu teu pati pinter kaoliaanna hebat kan. Abu Yahya Zakaria Ansori tuh pangkat wali kutubna 7 tahun. Imam Ghazali 7 poe pangkat wali kutub. Aranenya di mana apal itu? Nang maca kitab, wah tanggal maca kitabnya. Kadang inkisab betul. Ke alam misalkan. Pukul maca kitab. Cebar janji nyeritakan sahabat-sahabat waktu memperingati Maulid Nabi. Nyata kayak muluran ka dia. Cek jalma anu saliwat mah teu apal kana ilmu hakikat disangka ngarang. Nyeritakeun sahabat iraha hirup jeung sahabat. Bener ka? Maca tina kitab buah bohong kitab bohong. Bisa jadi tina kitab simpurnakeun peringatan Maulid Nabi disebut sunnah takririyah itu SMS tina naon keterangan kitabna. Oh ya, kanggo SMS di Bandung. Tina naon? Atuh gampang ngajawabna. Aya kitabna mah dikuringan moal dibejakeun jigwe neangan mun teu kabangi di dia di Mekah neangan. Beri jeung macana hese. Atau disebut mah kitab anu halaman sekian teu mikir ngeunaheun. Jangan ku ente mentak sakitu ge can cukup ilmu ber. Ke sia puyeng nantep lah. Nanyakeun kitab lu sabolong. Moyan nanyakeun hadis jeung Quran. Teu dijawab ku simpuri. Sing dijawab ge da moal ngarti kana Quran jeung hadis. Sababna teu nyaho ilmu logo, ilmu balago. Rek naleuman Quran hadis ngaca jadi mutazilah. Segede Imam Nawawi ngaistinbat hukum teu sanggup. Ku Quran jeung hadis. Segede Imam Rafi'i oh kan. Imam Rafi'i teh Ibnu Rif'ah sakitu harebat. Istinbat hukum Quran jeung hadis teh lamun aya keterangan liqaulihi ta'ala drekda kitabna eta mah keur memperkuat pendapat manehna. Lainna hujah ku hadis jeung Quran. Teu meunang jalma anu lain mujtahid mutlak ngatetepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Teu meunang. Namun sababna moal apal pihartieuna. Saukuran jalma anu mujtahid madhab ngan ukur ngaistinbat hukum ku qawaid imam lain ku Quran lain. Seperti Qudi Husain. Qudi Husain teh murid Imam Qofal. Imam Qofal teh ulama anu dina 360 genep tahun. Ulama dina tahun 360 genep Imam Qofal. Muridna anu jago Qudi Husain. Imam Qudi Husain anu nyebutkeun lamun Allah kitab Imam Syafi'i kabeh aing sanggup mendatangkeun qawaid imam. Urang memboro-boro. Netepkeun hukum teh Quran jeung hadis. Mangke qawaid imam. Sumber hukum teh naon? Cok caritakeun lo sumber hukum mainna. Sumber hukum teh ya, Quran jeung hadis. Eta sumber hukum.
Sumber hukum teh Quran jeung hadis. Quran dawuhan Allah, ari hadis dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi. Wajib benerna, mustahil salahna. Ari Allah dat nu ngadamal makhluk, ari Muhammad nu nampi wahyu ti Allah. Eta nu dua wajib bener, mustahil salah. Tidinya lungsur ka sahabat. Asar disebutna dawuhan sahabat malin hadis. Ya pengertian ya dina masalah ilmu ada. Ari sahabat mana nu babarengan jeung Rasul. Di zaman Rasul hirup tapi tekung sipangi jeung Rasul teu bareng jeung Rasul lain sahabat. Seperti Waisul Qarni. Cinta ka Rasul tapi tekung sipangi jeung Rasul teu kasub sahabat Waisul Qarni. Tah tidinya turun ka mujtahid mutlak sabada tabi'in jeung atba'u tabi'in. Bahasana ieu mah dicokot kokojona we unggul. Allah, Rasulullah, sahabat, tuluy mujtahid mutlak. Saha mujtahid mutlak teh? Definisi mujtahid mutlak ya kan? Definisi mujtahid mutlak teh jalma anu menguasai sakabeh ilmu nu hirupna dina 300 tahun sabada Rasul. Nah, 300 tahun sabada Rasul eta mujtahid mutlak itu ka Rasul. Ilmu aya di sorangan kabeh. Eta mujtahid mutlak menguasai seluruh hirup di zaman eta tapi teu menguasai seluruh ilmu teu kaasukeun mujtahid mutlak. Jalma pinter seperti Imam Qadi Husain, Imam Subki bediona pinter. Imam Kopal boga murid Qadi Husain boga murid Ibnu Rif'ah boga murid Subki Kabir. Wah pinter, luar biasa Subki Kabir. Mun cek budakna, kaya budak muji kolot belas pinter teh. Padahal mah teu kaci muji kolot cerah. Cek Tajuddin As-Subki budakna, boga budak dua, Tajuddin As-Subki jeung Bahauddin As-Subki. Pinter budakna. Tajuddin As-Subki ahli usul fikih, nu nganggit kitab Jam'ul Jawami, anak Subki Kabir. Subki Kabir cek Tajuddin As-Subki, mun bapak aing hirup di zaman 300 tahun sabada Rasul jadi mujtahid mutlak, balas pinter, sakabeh ilmu kakuasai. Kumaha ka diana? Sabak sanggeus mujtahid mutlak teu bisa menguasai sakabeh ilmu. Eta mah masiahna teh itu mah masiah ilmu aya di manehna, sakabeh ilmu aya di manehna. Matakulah nyebutkan Imam Syafi'i ahli fikih. Sakabeh ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, sakabeh ilmu. Nganu ditonjolkeunana ilmu fikih. Tak gitu. Datang menguasai sakabeh ilmu atuh lain ka mujtahid mutlak. Menguasai sakabeh ilmu, masiah ilmu kabeh aya di manehna. Matak sagala ilmu kabeh hebat. Kadianakeun mah hebat Imam Nawawi ahli fikih itu tadi. Hebat dina urusan ilmu fikih. Imam Bukhari hebat dina urusan hadis. Kadienakeun mah ulama teh hiji-hiji hebatna. Na ieu. Untuk sakabeh ilmu hebat. Kitu kan. Eta definisi ilmu mujtahid mutlak. Nu menguasai sakabeh
ilmu. Man jama'al fununa, man jama'al uluma wal fununa wal mazaya. Eta sakab jalma nu menguasai sakabeh fan, sakabeh ilmu, sakabeh kamajiahan ilmu. Mujtahid mutlak. Nah, nu ngaistinbat hukum ku Quran jeung hadis mah mujtahid mutlak. Salian teh mujtahid mutlak teu meunang netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Mun teu menguasai seluruh ilmu. Ulah apa ayat ieu tah ieu hukumna. Teu meunang. Kuduna cek Imam Syafi'i tah ieu hukumna, ayat Quran ieu tah kitu kan. Mata paling enggak karena Quran lamun orang ngaji tafsir ngaji hadis lain rek netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Tapi rek naon? Rek memperkuat penetapan hukum nu kapanggih menang ulama mujtahid ku Quran jeung tabasyur disebutna. Tabasyur teh nalungtik. Imam Syafi'i netepkeun ieu haram, jangan dalilna Quran aja ya sugan ya. Ala sawab. Sugan bener ieu ayat Quran. Begitu lain dak netepkeun hukum Quran jeung hadis. Wani ngalawan Ibnu Hajar teh pencatat sagede Ibnu Hajar. Wani ngalawan Imam Nawawi teh nu nganggit kitab Minhajut Thalibin. Sanggup Imam Nawawi ge netepkeun Quran jeung hadis hukum. Disalurkeun heula ka mazhab. Cek urang nu make mazhab Syafi'i, cek Syafi'i ieu haram hukumna. Ngan sugan dalil Al-Qur'an ieu tah kitu lamun ngaji Al-Qur'an jeung hadis lain arek netepkeun hukum ku Qur'an jeung hadis tabasyur urang mah nalungtik dalil nu ditetepkeun ku imam mujtahid. Pasti ingat. Lain rek ijtihad gua bahasa ijtihad itu hese kan. Bukan gampang aja tuh. Mata ilmu teh mahal tah eta. Pencatat sagede Ibnu Hajar. Tuh sagede Ibnu Hajar tuh manjing jadi pencatat ilmu ge. Tukang nyatet ilmu. Terus, wah lamun dicaritakeun loba keneh kahebatan. Mujtahid mutlak. Tidinya datang sahanapeun mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Ada sing paham. Sa mujtahid madhab teh sahanapeun mujtahid mutlak. Seperti mana Imam Muzani eta mujtahid madhab. Imam Ghazali cek sakawal mah, tapi cek sakawal mah termasuk karena mujtahid madhab Imam Ghazali. Karena ashabul wujuh nu ngawajah kaul Imam Syafi'i. Sagede Imam Ghazali. Ngomong urang. Mikir heula. Gagah di urusan ilmu. Si nganggap gampang karena ngaji aja. Nah, saya pesantren 5 tahun bertemu Kim. Saya ngaji 5 tahun kudu mukim ajaran di sana. Gagah apa? Guru sore ji 3. Imam Maliki mah 700 guruna. Orang 7 ge teu boga. Orang aku mujtahid mutlak. Kaburangan Kak. Terus mujtahid matlab, mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab teh Imam Muzani, Imam Ghazali cek sakawa. Nu kumaha mujtahid mazhab teh man qadaro alal istinbati min qawaidi imamihi. Eta takrifna mujtahid mazhab. Man qadaro alal istinbati min qawaidi imamihi. Jalma nu ngaistinbat hukum, nu netepkeun hukum nyanat tina qawaid imam. Imam mana? Imam mujtahid mutlak. Quran, ayat hadis, sumber hukum, menghasilkan produk hukum. Kusa di produk hukumna ku mujtahid mutlak. Aya mah hukum fikih. Lamun bicara fikih, kudu nyaho heula qawaid fikih, usul fikih, bahasa fikih. Jalma teh nyaho qawaid fikih, ngabahas hukum. Waduh, terlalu pagi. Nyalahan ge.
qawaid fikih, usul fikih, bahasa fikih. Tilu. Ieu teh mujtahid mutlak teh jaraku hungkul. Ieu nu netepkeun anu nyieun qawaid fikih, usul fikih. Jeung bahasa-bahasa fikih moal bisa ngarti jalma lamun teu tamat ilmu ngaji alatna bahasa fikih oge. Boro-boro qawaidna, bahasana heula, ngomongna heula we. Mau apal situasi omongan ahli mujtahid mutlak. Bahasa fikih kan. Lamun urang rek ngahartikeun omongan fikih mujtahid mutlak, ulah gagabah, kudu nyaho ilmu lughah. Ari ilmu lughah sebenarnya dua, nahwu sorof. Nah sedikit kitu bisa nyaritakeun hukum. Terlalu pagi. Ilmu nahwu. Apa ante bahasa Arab jumlah fi'liyah jeung jumlah ismiyah? Bentukna omongan ngan dua sebetulnya. Jumlah fi'liyah jeung jumlah ismiyah. Teu nyaho ngaran tabjid, teu nyaho maf'ul, teu nyaho fa'il, nyaritakeun hukum terlalu pagi. Boro-boro nyaritakeun boro-boro nyaho hukum bahasa anu ngabahasakeun hukum gitu apa? Bahasa fikih teh kudu nyaho ilmu lughah, kudu nyaho ilmu lughah. Ilmu lughah dua. Ilmu nahwu, ilmu sorof. Rek ngahartian bahasa fikih kudu nyaho tilu ilmu. Mana disebutkan ilmu balaghah. Ilmu balaghah teh tilu. Ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu bayan tilu. Can ngaji Johar Maknun nyaritakeun hukum terlalu pagi kan. Kudu ngaji heula kitab Johar Maknun. Kok para maca hadis istinbat hukum ku hadis di mana? Temenang salian ti mujtahid mutlak netepkeun hukum tina Quran jeung hadis jadi mu'tazilah kana salah. Tetep kudu disalurkeun ka mazhab, ceuk mazhab ieu kieu hukumna, ceuk mazhab ieu kieu hukumna, ceuk ieu kieu hukumna. Lamun ek tabasyur teangan Quran hadisna, lain netepkeun ku Quran jeung hadis tapi ku kaul ulama, make qawaid fikih, usul fikih. Tina sebab nyaho bahasa fikih. Kebayang itu kan, waduh, ilmu balaghah, ma'ani bade bayan itu apa? Nah Quran kalam bade, kalam ma'ani, kalam bayan, tiru. Bentuk omongan Quran, bentuk dawuhan Allah dina Quran teh tiru. Ma'ani bade bayan. Tengah ji ma'ani bade bayan, mau bisa ngartikeun Quran. Ulah kena-kena bisa narjamahkeun boga tarjamahna. Salah. Matak aya nu nakrifan ulama ulama nu ngaruksak agama teh ulama nu sok ngartikeun Quran jeung hadis sacerewelena sabukti lapadna. Bisa kan kalambayan ek sacerewelena wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah teh boga tamang dierek yang ngarah salamet ke. Hablillah diartikeun tamang Allah. Mun ngartianna kitu. Lain kalimah bayan, tenyaji ilmu bayan mau bisa ngartikan wa tasimu bihablillahi. Tenyaho ilmu ma'ani mau bisa ngartikan kul huwallahu ahad, mau bisa. Bejakeun ku anjeun Muhammad Allah teh nunggal, lain segitu manehna tingali. Tempat isim dohir ditempatan ku isim domir. Nah, tempat isim domir ditempatan ku isim dohir. Kul huwallahu ahad. Cek ilmu bahasa Arab mah kul Allahu ahad huwa as-somad. Betul gitu. Kunaon dia kul huwallahu ahad Allahu somad cek ilmu ma'ani li isbatil musnadileh. Lamun teu nyaho kana ilmu ma'ani moal bisa ngartikeun kul huwallahu ahad nu sabenerna. Kul huwallahu ahad segitu gampangna. Malu katana. Tapi moal nepi kana harti nu sabenerna. Can ahad, aya wahid, aya wahdat, aya ahad. Beda manana, Bang? Wahid nunggal, wahdat nunggal, ahad nunggal. Beda nunggalna. Mau deui kadinya. Kudu nyaho ilmu hakikat itu. Enggak sih pokoknya malah teu gampang ilmu teh. Tak dicaritakeun teh bisi ka mujtahid khawatir. Masa antren 3 tahun. Tial-tial datang kakara bisa ikhro. Geus ngaku mujtahid balik astagfirullahaladzim. Imam Maliki mah ngaji ka guruna geus katalar 1 juta hadis. Orang istirahat sebahadis yang ngaji kalitihan ngaku mujtahid balik baringan 3 tahun 30 tahun
Atimul Asoma ngaji di Sakib Al-Balhi 33 tahun ngaji. Namun orang boga umur lolobana pakai ngaji teu pakai di benaon. Oh, pada tahun masantren seberapa tahun? 3. Masih masantren boga panjikan cadu teu ngaji deui nepi ka pae. 3 tahun pakai ngaji lolobana pakai ulin. Pakai mujtahid itu lama. Perlu hati-hati kan, pandai. Jadi mujtahid mazhab dengan teu bisa netepkeun hukum. Sagedena Imam Ghazali teu netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Teu meunang. La yajuzu li ghairil mujtahidil mutlaqi al-istinbatu bis sunnah wal ahadits. Bil Qur'ani wal wasunnah. Itu bahasa. Salian ti mujtahid mutlak teu meunang netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Sabab moal paham kana hartina. Tak lamun mereka arti netepkeun hukum ku Quran jeung hadis kudu ditesela ku ajengan ilmuna. So, sanggup teu ditesela. Ajengan langit lain Quran lain mujtahid mutlak. Misalna pun ajengan mah komo ajengan gitu bisa netepkeun hukum Quran jeung hadis. Tapi netepkeun hukumna tina qawaid iman. Nah gitu. Saha teh mujtahid mazhab sagedena Imam Muzani, sagedena Imam Ghazali netepkeun hukum ku qawaid imam lain ku Quran jeung hadis. Qawaid imam nu dijieun ku mujtahid mutlak nu meunang nyokot tina Quran jeung hadis. Kapaham teh? Tuluy ka hanapna deui mujtahid fatwa. Ka hanapna. Bisa netepkeun Quran jeung hadis teu bisa mujtahid fatwa komo sanabeunana. Kunaon disebut mujtahid fatwa? Definisi mujtahid fatwa man qadaro ala tarjihi dunal istinbati. Jalma anu mampu narjeh kaul ulama, kaul imam teu mampu ngaistinbat hukum ku qawaid imam. Nu ditetapkan hukum ku qawaid imam nu ku mujtahid mazhab ditarje ku mujtahid fatwa. Nah istinbat hukum teu anjing ilmuna ngan ukur narjeh. Mana nu leuwih unggul, mana nu lemah kalau bisa gitu. Seperti mana Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Eta. Rafi'i jeung Nawawi nu sakitu hebatna. Yang ukur mujtahid fatwa. Eta kerli ilmu teh. Jadi ti Allah ma Al-Qur'an datang ka Rasul, Rasul gaduh hadis, tuluy datang ka sahabat, Quran ditepikeun ka sahabat, dawuhan Rasul ge dugi ka sahabat, datang asal sahabat. Tuluy kadena mujtahid mutlak, nu netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Tuluy kadena mujtahid fatwa, ngan ukur netepkeun hukum ku qawaid imam, teu mampu netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Kadia mujtahid fatwa, ngan narjeh hungkul netepkeun hukum teu bisa. Sanajan ku qawaid imam. Komo ku Quran jeung hadis. Saha Imam Nawawi anu lamun naklif kitab tara make lampu caang tina curugna. Eta Imam Nawawi nu teu kungsi kawin balas katungkul ku ilmu. Eta Imam Nawawi. Suur ka aneh, suur kene ka. Minhajut Thalibin. Eta teh anggitan Imam Nawawi. Eta teh ngukur mujtahid fatwa. Nalif kitab dan menang istisar tina kitab Imam Ghazali Muharrar jadi mujtahid. Jadi kitab teh Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disarahan ku ulama nepi ka 10 kitab nu nyarahanan. Hiji kitab jadi 10 kitab ku ulama. Anu populer ka urang ngan 4 kitab. Anu nyarahan eta kitab Imam Nawawi Minhajut Thalibin.
Nu populer di urang ngan ukur naon? Nihayatul Muhtaj. 8 jilid kitab. Eta syarah Minhajut Thalibin. Anu ikhtisar ku ulama-ulama deui. Datang li Tuhfatul Muhtaj. Ari Nihayatul Muhtaj mah eta mah kagungan Imam Romli. Imam Kiai Beunghar teh. Pinter ngajina Beunghar. Nanti dipakai ulin duitnya. Pakai ngaji terus, pinter. Nepi ka ikhtisar kitab menang Imam Nawawi Minhajut Thalibin. Anu menawa ikhtisar tina al-imla al-mukhtasar Muzanni tina al-Buwaiti kitab Imam Syafi'i nu harebat. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar 10 jilid. Nyarahan Minhajut Thalibin. Disaran ku Imam Ibnu Hajar jadi 10 jilid. Ngarana Tuhfatul Muhtaj. Wala 10 jilid macam guys. Kita beli itu boga di ongkos. Mukatilu Mughnil Muhtaj. Nyarahan Minhajut Thalibin. 10 kabehna nganu populer di urang di Pulau Jawa opat. Kitab Imam Nawawi ini. Mughnil Muhtaj 4 jilid. Kagungan saya Khatib Syarbini, ulama Bahdiyah. Balad Ibnu Hajar, muridna Abu Yahya Zakir Ansari. Kaopat Mahali Alal Minhaj 4 jilid itu. Wah, tidak hebat Imam Nawawi. Eta teh lebih ka mujtahid fatwa. Ti mujtahid fatwa geus daya kemampuan pikeun narjeh. Ka dieu lamun aya lamun sabak da mujtahid madhab ka dieu aya anu mampu narjeh eta kasubna kana mujtahid fatwa. Rengrengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ilmuna kudu sagede Imam Nawawi. Kadieu mah ka mana atuh sanes mujtahid fatwa? Ulamaul amilin. Kan sakitu kadieu mah. Lain ulama mujtahid. Lain kadieu mah. Kadieu mah ti mujtahid fatwa. Ibnu Hajar teu kaasup mujtahid fatwa. Pencatat tunggu. Ulamaul amilin. Komo urang. Ibnu Hajar cemanyi. Imam Romli pencatat. Temanyin jadi mujtahid fatwa. Komo mujtahid mutlak. Komo ngece sahabat. Apa kehebatan ilmu ieu mah diterangkeun supaya takdim ka ulama. Baturan aing sarua dahar ajingan beda ilmuna batur. Urang teh sacangkireun ti ulama. Lah aing tak kadeg papangiji ulama. Batur. Nah, sabna saking takdimna kana ilmuna, teu dianggap gampang aja. Matak sahuruf 2 huruf ke dikumpulkeun ti ulama tidak hese ai teh teh. Watur pulang ti mana? Tak gitu kan. Kabeh dieuneukeun tah aya nu hararebat, tapi teu kaasupkeun mujtahid fatwa henteu kan. Teu kaasupkeun mujtahid fatwa. Nu harale batur. Kadena mah ka guru nepi ka urang. Urang cenah ibadah, make naon? Make imam, make mazhab Imam Syafi'i, bohong. Teu apal kaulna ge. Apal teu? Salat ente kuasa Imam Syafi'i, ci sok terangkeun. Keteranganna Imam Syafi'i bisa teu? Lain kelas Imam Syafi'i, pas guru ieu. Guruna kelas guruna bukas guruna tumatak aya keterangan wal ami la madhabalah nu bodoh teu boga madhab
ngan ukur sakadar nuturkeun guru. Ulang aku Imam Syafi'i mazhab ieu. Cuk saha keterangan itu apa? Ini wajah tu atau wajah tu wajib mungkin ada sisuk. Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sisuk mungkin. Tak apa dalilnya. Maca Quran alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kiraat naon sisuk. Tak apa kiraat hafaz sisuk dalilan kiraat hafaz kumaha apa kitab teh. Mutenya bohong nuturkeun hafaz. Cek guru ente mah. Bener kan? Jagoan nguruskeun nuturkeun Imam Hafaz. Terang kan. Qiraat waros. Qiraat Hamzah seueur. Ya numawi hukum sumber hukum teh Quran jeung hadis. Di Allah undang-undang dicana ku Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh ngadawuh tina makna Quran jeung hadis. Tina makna Quran jadi hadis. Gitu. Ibadah dicontohan ku Rasul nu berbeda-beda. Eta disebutna manhaj. Manhaj teh jalan anu jelas contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi berbeda-beda. Ayeuna maca walal akhiratu. Ayeuna maca walal akhiratu. Beda-beda kan? Ayeuna maca walal akhiratu sakat tiap panggih jeung Hamzah, kira Hamzah. Eta ti Rasul tujuanna aya contoh kabeh. Disebutna manhaj, jalan nu jelas ti Rasulullah sallallahu jalan yang banyak. Bil adillah. Pirang-pirang dalil, kabeh make dalil. Mata kulah yang diseruakan dari ibadah. Kayak contoh ti Rasul beda-beda. Manhaj disebut. Turui ka dia turun mazhab. Nah, mazhab ringkasan tina mazhaba. Jalan contoh ti Rasul nu geus dipilih. Winga mau maca walal akhiratu, rek walal akhiratu. Mun geus milih maca qiraat hafaz, eta disebutna mazhab. Perbedaan banyak membaca Al-Quran manhaj. Kabehna bener. Ayat dalil ti Rasulullah sallallahu alaihi. Kia mulai Rasul aya nu 2 hiji. Aya nu 4 3. Wan sarua kan nu penting buka dalil. Ari teu buka dalil nuturkeun ajeng. Aku buka madhab jagoan bener. Apa ditanya dalilnya tuh apa qawaid itu apa? Tak gitu kan matak wal amil mazhabalah. Nu bodoh mah teu buka mazhab, nuturkeun guruna, guru nuturkeun guruna. Gitu, nuturkeun guruna. Nepi we ka ditu, kamu mujtahid fatwa, kamu mujtahid mazhab, kamu mujtahid mut. Nah gitu. Seueur nu hararebat salian tinu disebutkeun tadi seueur kan. Tiap mujtahid mutlak kabeh eta keterangan tina hadis sahih. Tapi dalil beda-beda ciso. Mata cek Imam Syafi'i inna sahal hadis mazhabi. Sanyana sahihna hadis mazhab kami cek Imam Syafi'i. Manana naon? Mazhabi mustanbatun minal ahaditsis sahihah. Jadi istinbat ku Imam Syafi'i hukum teh dicanat tina hadis sahih. Ngan walakin laisa kullul ahaditsis sahihah mazhabi li ta'arudil adillah. Ngan teu sakur-sakur hadis sahih mazhab kami karena beda-beda contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan hadis anu sahih. Itu. Kapan teh aya ramyang-ramyang maca. Mang pemujtahid deui mah. Aduh, disanggup aing mal deket-deket era mujtahid fatwa kan itu kok mereka istinbat ku hukum Quran dan hadis. Kada ngaji Al-Quran, ngaji al-hadis, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji kurang mustalahul hadisna, tafsir ngaji asbabun nuzulna, lain eka istinbat hukum ku Quran jeung hadis, da eta mah hak mujtahid mutlak, mujtahid mazhab jeung fatwa ge teu manjing, sakedena Imam Nawawi teu manjing, Ibnu Hajar ngan sakadar pencatat urang duka secangkir ti Ibnu Hajar.
malah wani-wani ngaku mujtahid mutlak. Nah gitu kan. Pedion nasyur Qadi Husain, Imam Qofal, Imamul Mutaqaddimin. Imam Mutaqaddimin mah anu hirupna dina 700 tahun sabada Rasulullah sallallahu alaihi tanu 700 kakurung ka ditu ka Rasul ka sahabat eta mutaqaddimin. Imamul Mutaqaddimin teh Imam Qofal. Imam Qofal boga murid nu jago Qadi Husain. Ieu Qadi Husain nu tadi. Ashabul wujuh. Lain mujtahid mutlak sahabatna Qadi Husain. Ashabul wujuh. Anu ngawajah kaul Imam Syafi'i. Ieu teh murid nu jago ti Imam Qofal. Kacipta jagona Imam Qofal, muridna jago kitu. Wah Imam Qofal, oh moal atuh. Eta teh lain mujtahid mutlak Imam Qofal. Sabab dina ulama dina tahun 366. Jadi geus medieun 300. Kaluar dina 300 sabada Rasul geus daya hak ka mujtahid mutlak. Kaberangan sebutna. Sakumaha jagona. Qadi Husain boga murid. Saha muridna Qadi Husain? Imam Bagawi, Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Mutawali. Eta murid Qadi Husain. Imam Ghazali teh murid Imam Qadi Husain. Di antara murid nu bieu pangjagona Imam Mutawali. Di antara Imam Bagawi, Imam Juwaini, Imam Ghazali teh anu kuning di santri ge sok aya cenah imam. Santri anu pangjagona. Wah, eta di santri kalangan santri. Santri teladan. Nah, Imam Mutawali. Imam Mutawali teh diguruan ku Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ge murid Imam Qadi Husain. Ngan kungsi ngaguru ka murid Imam Qadi Husain. Pangjagona murid Qadi Husain teh Imam Mutawali diguruan ku Imam Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah jagona murid Imam Mutawali. Imam Mutawali boga murid nu jago deui Subki Kabir nu tadi teh. Subki Kabir boga anak dua. Di Paraban Ladang Tani kabeh jadi kiai. Wahaudin Asubki jadi ahli bilaga. Tadi Ma'ani bade bayar. Ahli bilaga. Tajuddin Asyubki jadi jalma anu pinter dina ilmu usul fikih. Lumatak nepikeun na'lif kitab Jam'ul Jawami. Anak Syubki Kabir. Jam'ul Jawami teh meunang ngaringkes tina 100 kitab. Aboyangkeun hebatna ilmu batur ka. Tapi ingatkan diri urang teh yang eureun ngaji teh. Aing mah sabada cangkir pantas batur ibadahna warusul kalau di makom musyahadah makom muayana urang gaclek we dina madura. Tapi itu nu penting nutur gitu. Tak gitu kan. Kunaon dicaritakeun ilmu ulama sabab nyaritakeun riwayat hirup ulama jeung nyebutan ngaran ulama sababun linuzulir rahmah. Jadi sabab turun roh. Sanu apa geus dijelaskeun kieu urang ngadenge Imam Mutawali apa lain hebat. Imam Ghazali, Imam Qadi Husain, Ibnu Hajar segitu hebat. Imam Nawawi hebatna gitu. Mata kamari diceritakeun itu manaqib mujtahid mutlak kamari. Kehebatan mujtahid mutlak. Kitu geuningan urang mah jauh kene teh dinya. Tidinya ka. Umatak nu kadua umur teh aya nu pondok tapi hakikatna panjang. Ka eta. Ieu mah rubah umur dia mah saeutik. Lolobana anu umur panjang tapi kurang berkah atau anak umur pondok teu loba berkah. Panjang tapi tebar mata rubah nu tadi li taksir nu kadua li taklil manana saeutik pisan umurna pondok tapi berkah nu gede saeutik
Seperti mana? Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Syafi'i, 100 seberapa kitab, 13 kitab. Padahal yuswangan 54 tahun. Yuswangan ukur Imam Nawawi 40 genap tahun. Ma'alif kitabna Imam aya nu caket we. Sanes Imam Nawawi nu di Banten mah, Syekh Nawawi. Kade ulah pahili jeung Imam Nawawi. Ieu mah bedieu pisan eta mah komo. Eta ge geus kaanehannana pan luar biasa. Imam Nawawi Syekh Nawawi nih Banten tanara keur leutik digandong ku indungna. Ngisikan beas jadi emas kabeh. Mun urang mah atuh nya. Ceurik kitu mah indungna. Geus aya zuhud di kolotna ge beda man. Gusti abdi malin hayang dunia nu loba. Hayang teh boga anak teh sing soleh. Mun urang mah atuh ngisikan deui ngisikan deui. Iya. Weh abdi nyeum ku batur budak. Nu hayang emas kah. Ka Imam Nawawi, Syekh Nawawi eta teh. Imam Nawawi mah hebat ka cieu. Wali kutub kungsi. Ieu mah teh kungsi wali kutub. Panghebatna Syekh Nawawi Banten tanah. Eta hebat. Sabaraha kitabna 107 kitab. Nu dianggit ku ajeuna. Syekh Nawawi nu bede 107 kitab. Pacipta alifna cisok kumaha. Nu dianggit kitabna nu populer naon? Tafsir naon? Tafsir Munir padieu. Syarah Sulamut Taufik, panggelan nu dianggit. 107 kitab nu dianggit. Ulama bedieu. Nah. Di zaman jadi santri ge geus katingali aneh. Tuangna ge 3 poe sekali. Langka katambian. Tukang dahar sok pulang anting kalapian. Langka. Lamun budak guru ceurik sok kakarayapan dengan hapeun samak, meunang kormat gitu. Oh. Batur. Urang meunang tumila kana pun samak. Ini menang korma. Menang korma itu mah kan. Imam Nawawi, Syekh Nawawi itu kan media. Coba. Itu karomah waliullah kan gitu. Tak syukur lu jaroh nang tu kaina. Kitab lu hebatnya. Atuh urang mah ulah nepi ka kitu mah mahabah kana ilmu. Gitu. Penting mahabah kana ilmuna, ta'zim ka anu boga ilmuna, itu husnudon, tilu. Namun urang ka ulama mahabah, ta'zim, husnudon. Dibere inkisab ku Allah. Tina dua khususiatna inkisab. Tina mahabah jeung ta'zim inkisab. Inkisab teh keterbukaan hati. Sanajan teu bisa maca kitabna pas dina salat urang dibuka hijab ku Allah kana ma'anil ghaibian. Naon ilmuna laduni ka. Jadi ta'zim jeung mahabah ka guru mursyid teh ilmu laduni datang. Jadi memeh salat teu paham, geus salat jadi paham. Ulah dibuka kana ma'anil ghaibian. Inkisab akhirna mah muka syafa. Lamun husnudon menang karomah guru. Jadi guru teh karomahna datang ka santri-santrina. Tapi syarat santrina anu husnudon. Nekadkeun benerna ilmu guru jeung nekadkeun benerna perjalanan guru. Nu ragu kana ilmu guru jeung ragu kana benerna perjalanan guru. Eta moal meunang karomah guru. Teu kudu dipenta karomah guru mah datang sorangan. Kanu naon? Kanu husnudon. Gitu kan. Untuk kudu ini. Jadi sekamari nu dimaknaan berkah umur. Nu dimaknaan berkah umur teh lain umur panjang tapi paedahna seueur. Ata kesok ngitung jalma
naon aing gunana pikir jalma mikir mun urang teu guna cek jalma berarti daya mikirna kaalusan naon nu datang ti kuring nu datang ka jalma mulai pilihan jalma nu mana we lamun panggih jeung jalma nu umurna berkama rek nguntungkeun eta jalma itu mikirna nu matak mere ka alusan kan aya keterangan khairun nasi mantola umruhu wahasuna amal pang alusna jalma mah nu umurna panjang alus amal eta pang alusna jalma urang kasih kita kena pang alusna jalma dibalikan urang pang gorengna jalma nu umurna ponok bari teu ulah ponok panjang kan umurna panjang tapi teu panggorengna ari ponok-ponok melong we sak. Nah, saya tinggal sana. Panjang umur tapi teu jadi pang alusna jalma mah umurna panjang, paedahna seueur. Matak mikir urang. Urang berpaedah ka pamajikan teu? Ayana. Urang berpaedah ka anak teu ayana. Urang berpaedah teu? Lamun jadi guru berfaedah ke santri teh. Nah, eta berkah tinggal di faedahna. Matak ulah riweuh hirup ku migawe jeung mikiran perkara nu teu guna, nu kurang man sabab eta ukuran kaberkahan hi kajian saeutik pagawean tapi manfaatna gede kaberkahanna hebat. Matak aya anu umur 7 tahun katalar Quran, eta teh berkahna gede. Ponok tapi bisa katalar Quran. Urang 70 tahun kulhu. Berkahna saeutik. Tak gitu kan, mikir berkahnya, mana berkah. Itu. Tolak umruhu teh sanes cek ahli dohir mah umur panjang maktuna 100 tahun, 150 tahun. Tapi berkah panjang umur teh cek ahli batin cek ahli hakikat mah berkah umur nah gitu kan wasuna amaluhu cek ahli dohir loba amal soleh tapi cek ahli hakikat mah loba amal solehna amalna darajatna makjur ibadatul waslah teu dihitung lobana tapi dihitung usulna 1000 tahun sholat, berang puasa, penting dipakai sholat. Tapi mahjub. Eleh kusa penting nungusul, berang nadahar, penting sholat 2 rakaat. Eleh 2 rakaat, 1000 tahun. Kau berkah. Nah, sebenarnya 2 rakaat sholatul waslah, hari nu 1000 tahun, mahjubin. 5 karung duit palsu. Mending 2 lamar duit asli. Bener kan? Ah gitu eta. Masih amaluhu teh kadene. Jadi derajat amal. Naon usul. Usul dina tajalli afal, usul dina tajalli asma sifat atau usul dina tajalli dat. Eta nu ditungan. Watur mah 2 rakaat usul tajalli dat. Anu makom farku jeung jam'u 2 rakaat moal kaudag ku jalma 1000 tahun nu mahjub. Eta berkah, eta naon hasuna amalu. Jadi kieu teh nya makna mantola umruhu wa hasuna amaluhu teh ceuk makna dohir mah panjang umur bari loba ibadah. Tapi ceuk ahli hakikat mah umur loba berkahna ibadahna eta pang alusna jalma cek ahli dohir mah tadi cek ahli hakikat rek nyapat nu mana artinya siso mun bisa mah amalna umurna panjang amalna usul teh pati panjang ge asal usul tak gitu matak eta di mana dohir nu tadi tola umruhu wasina amaluhu eta teh boro-boro budak
boro-boro kolot budak ke kolot teh. Nah itu aya budak kolot teh lain kok koloden koloden ya budak tapi kawas kok kolot. Siapa boga ibadatul was nah eta budak kolot mentak ari jalma mah kabagi opat aya budak bubudakeun aya kolot koloten teu aneh eta mah budak kadu kaleci taan lah budak teh kudu aneh budak teh kolot teh meunuh di lohor di ke masjid geus make kopiah make sarung sata aki-aki pat jahane kolot nu aneh mah nu dua mana sih budak koloten kolot bubuh budak koloten halus budak koloten nu deglom mah kolot bubuh kolot budak kunaon matak budak koloten sisok tah aya nu disimpen ku Allah dina hatena budak jadi koloten matak dina hadis Rasul diterangkeun nu jadi sabab jalma ngarasa ngora wae dua perkara ngarasa ngora we aki-aki rasa itu teh lain kolot ngarasa ngora kan kolot bubuh kolot bubudakeun dina hadis Rasul dijelaskan nu jadi sabab jalma kolot bubudakeun yang disebut merasa muda lain lain ngarasa ngora kan kolot bubudakeun hiji kusabab hubbud dunya nu kadua kusabab tulul amal mas aki-aki rerempung aing teh 10 tahun deui rek nyen pila ting hirup ting cepet bener tulul amal jadi asa ngora orang rencanaku nu jauh jalma nu tulul amal mah kan amal gitu dua panyakit hubbud dunya jeung tulul amal kolot bubudakeun dibalikeun aya budak kolot sabab naon balikeun tadi hubbud dunya sabalikna zuhud hatena zuhud jadi budak kolot hatena qasrul amal budak kolot gitu kan hatena zuhud loba ibadah daripada urusan duniana nu ditiangan ku manehna sabab hatena zuhud di mana zuhud tengah penting urusan dunia itu zuhud cek Imam Ghazali mimiti ilmu hakikat hirup ae dunia mah bohong kabeh ngimpi ari ngimpi bohong oing boga duit 3 miliar ngimpi nah sampe sakedeung anggap ngimpi sakedeung mata kula bunga ngimpi di dunia loba duit loba bunga lamun duit geus ditasarufkeun di jalan Allah bunga eta milik urang bisa bener nu aya mah teu ditasarufkeun di jalan Allah can puguh jadi milik kadang-kadang nyiksa urang kadang-kadang ngarugikeun urang kadang-kadang modal cilaka aya modal cilaka lain aya tah anu bisa ditasarufkeun di jalan Allah jelas eta milik urang tong bunga mun naik bunga ku perkara nu aya di dunia nu ku urang geus ditasarufkeun di jalan sing bunga wah 100.000 80.000 ku aing ditasarufkeun bunga 20.000 didahar kuikeun wae jadi luntak Rasulullah di pasian kurban dipencit ku kanjeng Rasul perlu dibagikan ka sakabehna nu nyesa ngan saping-ping deui ditaros ku bojana Gusti Rasul aya keneh cenah daging domba teh aya kabeh oge nu leungit mangan saping-ping jadi nu ditunang nu leungit orang buka duit 100.000 ditasarufkeun di jalan Allah 20.000 80 di dahar gowong atau dipesakan kurang ditanya ku majikan aya kan duit 100.000 ya sabaraha nu aya 20.000 80 lo mending loba leungit mending loba nu aya aduh jadi balik deui ka urang jadi belagu mikir teh bener akang jeung Rasul gitu aya
Ibu Isa sadayana oge nu teu aya mah sapingting. Jadi dibalikeun nu aya teu aya, nu geus disedekahkeun nu aya. Diturang nu aya eueuh nu geus disedekahkeun eta milik urang nu geus disedekahkeun nu aya mah can puguh milik can puguh manfaat ke urang, can puguh jadi naon ieu teh, buat jadi siksa atau jadi naon. Mending aya mending eueuh. Eueuh nah lu dipake ulin, pake sedekah disedekahkeun di jalan sok mikir serangan geus baliknya. Oh, ieu ladang ngaji ngaranna. Dibalik mikirna. Kamari mah kan lamun loba saeutik dilakukeun, lobana di ampihan ku urang. Eta teu pati pinter. Dan sababna nganggap hakikat hirup di dunia lain di akhirat. Lu tinggal eta Rasulullah contoh lagi. Tak pas boga duit, wah lolobana ku aya ditasarrufkeun di jalan Allah, ka fakir miskin, ka dieu beak lah nya sasaeutik keur euing, bisi tambah lapar teu kaduga. Oh, tambah lapar teu kadu, mari kaduga keneh mah lapar cicing we. Geus teu kaduga ka karena dahar. Mata ku hade mah urang lapar batur diwareukeun. Lain sedekah geus urang wareg, teu pati alus, eta ge alus ngan teu pati alus ke tidak. Gitu, anta sadaqah wa anta saikun lahu. Cek sahabat Gusti Rasul nu pangalusna sedekah nu mana? Maneh lapar batur diwareukeun tah eta. Ari mere sanggeus seueuh maneh mah seperti aneh eta. Da maneh seperti butuh da geus wareg karena dibikeun ka batur. Batur mah ngadeng deg lapar, batur lah diwareukeun ka karena manehna paneurit eta nu panghebatna. Pangpada Gusti. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Ah eta. Matak Abu Thalhah mah sahabat sanggeus turun ayat eta numpang hebatna kebun di Madinah langsung disedekahkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab hayang meunang ganjaran sedekah pangpadal. Sanggeus turun ayat eta. Urang geus turun ayat eta coba heula. Tapi ka ayeuna leuleut terus. Gitu. Atau tenepi kana derajat pangalusna. Ah gitu kan. Ciri hirup seperti berkah. Eta. Gitu. Jadi tadi sih mah. Kolot bubudakeun teh sababna dua. Musabab hubud dunya jeung tulul cinta kana dunia. Nganggap dunia ieu nu hakikat hirup di dieu. Matak di dieu bubuarana teh ku dieu. Itu tulul amal naon? Jauh panglamu merencanakeun dunia sajauh-jauhna. Kayak aing geus boga incu 30 rek nyen pila di ditu. Kawin kencan. Tulu lama jauh teh. Anu jadi sabab budak kolotkeun sabarikeun tadi kahiji suhud. Nu matak loba amal soleh, boga duit, lolobana sedekahkeun, manehna lapar we. Lolobana lain dengan dunia, dengan naon? Dengan ridho Allah. Lolobana ibadah anu mahdo. Lamun dengan dunia ge diniatan keur neangan ridho karena jadi ibadah ta eta budak kolotkeun ngaranna. Sabab juhud. Kadua sabab qasrul amal. Pondok panglamunan. Kumaha pondok panglamunan teh Kang? Angan-angan pondok teu yakin hirup, teu yakin isuk rek hirup. Asok kitu teh teu yakin aing isuk rek hirup. Tong tuh amal ibadahna bekalnya. Ieu mah engke wae aing taun hareup sedekah geus sedekah. Padahal umur sana pugul kita kolot, bener kan? Jadi qasrul amal mah teu yakin hirup isuk rek hirup tah eta. Mata urang kudu cara berpikir qasrul amal. Can puguh hirup can puguh aing isuk teh hirup. So, udah gede ibadah aing. Segala perkara yang dijadikeun bisi isuk teh hirup. Besok aya nu nya teh hirup isuk. Bener kan? Yang karek hirup isuk teh hirup kan rawas. Aduh, aing kaburu payah nyakal teu disedekahkeun ku aing. Alah milik saha? Milik batur. Urang nu dihisab batur anu bari teu tanggung jawab kana dosa urang mah rugi geus kan. Eta umur teu eta geus lah. Jadi mending kan mana sebenarnya? Mending kolot budakeun, mending budak kolotkeun. Budak kolotkeun kudu zuhud jeung qasrul. Zuhud teh artikeun we lain teu butuh dunya. Teu nganggap dunia ieu hirup nu sabenerna. Atak seperti butuh kan mun aya nu di dunia geuwak dijadikeun amal sol. Gitu.
10.000 disedekahkeun 800. Disedekahkeun 8.000, 2.000 didahar kurang. Nu bakalana anu disedekah eta mah nepi ka akhirat wujudna ka ditu. Jadi nu panah teh bisa jadi bako. Ingat, ya duit 100.000, hancur kabeh. Ieu teh kida, ieu teh bako, henteu panah ka sifatanna. Bakal rusak ieu. Makhluk sama Allah. Tapi ya bisa jadi lana, bisa jadi lawas nepi ka akhirat wujud. Anu ieu 100.000 teh. Syaratna naon? Ditasarufkeun di jalan Allah. Nah, gitu kan. Ini disedekahkeun ka bapa, ka mitoha, ka tatangga, kana agama, urang disedekahkeun, ieu mah bakal dibakokeun ku Allah. Nepi ka akhirat wujud ieu teh kapanggih ku urang. Tapi anu dipake ku urang mah can pugu bako teh ka dieu. Carana urang perkara anu ditungtungan ku Adam supaya abadi ditasarufkeun di jalan eta anu abadi kapanggih kurang di dunia nepi ka mata cek Hatimul Asom ngaji 30 tahun di Saqif Al-Balhi. Kesimpulan teman sejati adalah amal soleh. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada. Rahmat sinarang salam mugi tetap salamina. Rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal barwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Sallim wa barik alaihi. Ada mah
أشهد أن محمدا